pamit ya Pak Ustaz. Makasih, dadah. Assalamualaikum. Iya, lapar banget. Itu. Ya, iya Pak Ustaz mah. Dari tadi nih, jam berapa nanti Ustaz gak ada, bedak udah luntur ini, udah gak ada, aduh, udah bau lagi, aduh, anak kemana ya? Banget ini anak. Mana itu bocah? Mana itu bocah? Kemana aja sih dari tadi gue tungguin. Sorry, biasalah kayak nggak tahu cewek aja kan, biasa teplok muka dulu. Kalau udah kayak tembok. Jadi enggak. Lah, jadi kemana? Rumah Ustadz lah. Oh iya, kan lo pengen minta amalan buat biar dapat jodoh. Nah, bener. Yaudah tuh ayo Emang jam segini ada? Ya ada, belum berangkat ini. Biasanya kan Pak Ustadz mah suka sibuk. Di isuk nanti ke jam 12 berarti. Weh nama otak gas ke. Ulit non gas ke. Kan weh nama biasa lah ngajar, latihan roh, marawis, ibu-ibu, pengajian. Tuh. Bisa yuk. Ya. Gitu. Ada kemana sih? Aing mah poe Minggu tugas kena bae. Batur mah libur nya tugas kena bae. Aing mah. Nasib. Teh, naon teh? Dilang ngopi. Ngopi teh. Lah. Main. Kopi aing mah uyup wae, Nasib. Naon teh? Si Ben jeung si Doni ka mana sih ayeuna? Manehna mah ayeuna mah geus sibuk teh. Oh. Anu hiji nguruskeun empang, anu hiji nguruskeun mobil. Hebatnya. Cek urang teh geus ALM. ALM naon? Almarhum. Ih, ain. Naon? Alumni. Almarhum memang geus parah Oh. Main hidup kene, cuma tara muncul. Alumni teh lulusan, menang geus lulus sih, suka-suka film. Jadi menang geus kumanya. Geus. Iyalah, geus lulus di dieu. Terus? Oke, amun misalkan didinya manggi si Ben, amun teh si Doni, bejakeun gitu, suruh ulin ka RT gitu. Ulang ngararem di imah bae. Nu bae ditanyakeun. Urang teh yo, pikiran. Minggu suruh gawe wae urang. Lain suruh gawe bae, didinya amun gawe kudu tetap semangat. Nyaon teh yo filosofi baju hejo. Nyaon tah teh nyaho. Yo, Hansip pakai baju hejo, amun tegesit moal ngejo. Teh nya. Ngartiin teu? Ngerti. Ngerti. Ngertiin teu? Itu Hansip pese banget. Itu kudu dicocok-cocok kadinya. Abe amis teh. Aduh, Hansip. Teh. Ieu orang minta amalan teh. Amalan? Mana? Supaya orang aya ka awewe. Lah, urang mah teu boga amalan naon. Itu kumaha carana? Kumaha carana nya? Gedeng. Kurang ingat. Naon dah? Ka ieu we, Ustad. Bener aya. Ustad loba amalana. Mainna kan sok wirid naon urang mah jarang. Ngan seorang katanya. Tapi ulah ngomong ti urang nya. Ulah ngomong cek urang. Cek Ustad bukan kan. Tapi ulah ngomong ti RT. Urang ka nyahoan minta amalan ti Ustad.
Tanya teh. Ih. Nah, nyonya. Oh. Ada ke mana? Ada ke mana? Coba ke Ustad. Mana we urang. Oh iya. Tapi ulang ngomong ti urang ya. Nya. Siap. Si Hansip dan awewe we aing ditinggalkeun. Mana kopi dibeakeun, dicocol-cocol. Aduh Hansip. Parwat mana sih ono liwat pisan apa hiji ge budak ya disuruh meuli dinya nyarap ya esuk-esuk bisa merayu sekali liwat jam nyarap ya Ustad masa kelaparan nih nah deh gede wah Ustad Assalamualaikum kemana ulin gitu ya boleh naon berapa amat yuk apa menakar atuh iya orang dar dijajan cang 2 kali nah urang mangmalengan sangunya ih ngodok naon iya duit yo nanya ke kawan Kang Padang Padang di situ Kang Padang apa tuh apa yo beli 2 ke tanya ke mandi gejeng naon jeung ayam sayurnya oke kurang di naon tapi emang seraman yang naon oke wah gila orang berhasil ayam terus itu terus kurang mual kayak kurang minta ke RT nah gitu udah kita apa saya tak lu tahlil penting Pak Ustad tumben mirip yang beli nasi padang tebel amat. Ragam. Ih, hejo. Anjing. 4.000. Si Ustad dekat. Si Ustad lamun kurang sugan aya CRT, Bang Yamos, Mang Kosim, si Hansip sahabe lah. Mentak cenah kadinya. Bejakeun yang anu peuting ngawirib. Lalapar nasi padang. Awas Ustad. Mana salahkeun ke? Parah. Gak jelas Gak jelas. Udah dua. Iya.